Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha daramang balager. Alhamdulillah dina dinten ayeuna dinten Kemis kaping 12 Agustus tahun 2020 hiji. Urang sadayana tiasa patupangdi dina pembelajaran bahasa jeung sastra Sunda. Kumaha daramang pamugi hidup sadaya aya dina kasehatan, aya dina kamanfaatan, oge aya dina kabarokahan. Insyaallah dina dinten ayeuna urang majeng deui ngalajengkeun materi dina bab materi terjemahan. Satu acan orang diajar terjemahan atau napi satu acan orang diajar bulak balikeun tina bahasa nusanes kana bahasa Sunda atau tina bahasa Sunda kana bahasa nusanes tangtosna orang kedah maham heula kana tata tulis nu aya dina bahasa Sunda utamina upami bahasa Sunda mah nya kaetang bahasa anu jujur anu jelas hartosna aya vokal-vokal anu unik dina bahasa Sunda. Janten kan pami misalkan ayeuna dina bahasa Indonesia mah apel teh apel we nyeratna kitu deui oge nalika nyerat apel sami na nu kitu nya bentukna. Tah upami dina bahasa Sunda mah geura urang tingali huruf vokal dina bahasa Sunda aya tambihanana nyaeta aya 7 jumlahna anu kahiji aya a, i, u, tah ieu nu bentenna teh e, sarang oke terakhir ayat o. Nah ditinggali tuh ayat 3 huruf anu benten di urang pami misalkan di nama Indonesia mah cekap a i u e o nya pami di urang mah a i u e sarang o. Nah pami huruf konsonan mah sami bae cik atuh nu utami we heula nya urang mah urang diajar bentenkeun sareng anu tilu heula pados urang teu pagentos dina nyerat lantaran misalkan ayeuna lepat nyeratna hartosna oge tangtos benten. Kadinya. Nah, tangtosna dina bahasa Sunda nalika urang bade nyerat huruf kudu sing jelas na ulah dugi ka pagentos hapertoskeun dina contoh beber, beber, sarang beber nya benten kan sadayana. Nah kayak sakedap. Nah cik ayeuna urang bentenkeun heula anu tilu teh aya sareng kanggo diajarna bentenkeunana cekap ku urang ngemut kecap bentenkeun. Tuh dina kecap bentenkeun aya huruf anu benten-benten hiji anu nganggo curek anu kadua nya pertama teu aya ua teu aya curekan dibacana anu katilu aya anu nganggo u teh janten tuh benten pisannya ieu mah tos kedah lenyepan nanti urang ku Allah dipasihan kecap bentenkeun leres-leres aya nu kedah dibentenkeun anu kahiji sarang gitunya tah sarang teh kumaha cenah macana bilih aya nu pagentosnya sok seueur anu pagentos dina ngucapkeunana anu kahiji anu nganggo curek kanu ieu nu luhurna curekan dibaca sangat jelas dibaca nanti jelas pisan nya jika dina kecap teteh pecekrek cerewet nerekel rendeng ya jantan jelas pisan kan na upami anu kadua dibaca seperti sedang mengejan atau mencek orang Sunda mah ngaheujeun aing ngaheujeun teh posisi di mana orang nuju BAB rada teas gitunya gitu kan contoh jika dina kecap pelem leleb tuh lelep leleson pedas ya kan benten sarang tadi lamun misalkan ayeuna dibaca ku anu kahiji jadi pelem ya gitu anu salajengna aya huruf dibaca seperti sedang sendawa atau terab kumaha cenah terab teh gitu kan nya nah jantan dibaca nanti sapertos dina kecap seuseuh beungeut
geuleuh, deuleu. Nah, gampilnya seuseuh beungeut geuleuh deuleu gitu kan nya. Nah, kade mun misalkan orang nganggona anu kahiji mah bakal jadi seseh. Lamun anu nganggo anu kadua jadi seseh. Tapi nu lurus nama seuseuh gitunya. Kade pagentos eta lantaran ayeuna lamun misalkan urang nyerat maksud nama bade teteh tapi teu dicorekan janten teteh atuh benten oge hartosna gitu nya. Nah, contoh-contoh sanesna dina huruf sareng teh tuh tingali jelas pisannya. Contoh misalkan beber, beber, sareng beber. Ieu tangtos jelas pisan. Beber, beber mah hartosna teh ngabeberkeun sok gara beberkeun sinjangna misal katanya upami beber mah tuh di ditu di Cikalong aya nami lembur namina Cibeber hartosna benten deui gitunya upami beber mah sami sareng ikat pinggang lamun dina basa Indonesia. Tah eta anu unikna dina basa Sunda mah janten raos oge salaras nama janten teu munafiknya teu munafik jiga bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Jadi lamun apel teh tiasa we dibaca jadi apel. Namun misalkan sakata mah kan orang bingung nah ieu teh apel atau apel gitu kan. Tah tapi lamun dina bahasa Indonesia mah tangtos dina bahasa Sunda mah tangtos sareng aya beber, beber sareng beber gitunya. Tangtos teh benten pisan lamun urang ayeuna henteu nganggo corak atau napi henteu nganggo hartosna bakal jadi bentennya jika gitu. Jika tadi lamun misalkan ayeuna contoh nah teu nganggo beber lancingan teh nah beber gitu kan kedahna beber. Yuk urang ameng ka Cibeber sanes Cibeber atuh kedah nama Cibeber nya. Terus oge sok atuh sinjangna geura beberkeun kedah nama geura beberkeun. Nah janten kanggo sementawis dinten aya nama hidup kumaha carana nalika ngucapkeun sareng nyerat tiasa jelas dina ngabentenkeun kecap nanti dina ngabentenkeun huruf vokal sareng kuncina nu tadi teh dina kecap bentenkeun benten kan ya bentenkeun ulah bentenkeun atawa bentenkeun bentenkeun henteu tapi nulis sama bentenkeun sareng gitu nya. Nah terus pangitan sakitu ayeuna hidup cobi milarian 5 kecapnya tina unggal huruf vokal misalkan teh tina 5 kecap, tina 5 kecap, tina oge 5 kecap salianti contoh anu ieu pilarian ku hidupnya engke katawis nah atos leres atau pita acar ngabentenkeun sareng nah gitu engke anu 5 kecap tina unggal huruf vokal ku hidup diserat sapertos biasa diapungkeun kana pekerjaan siswa dina SPI tanggal ayeuna. Nah, terus upami misalkan dinten ayeuna teu kabujeng, mangga di dinten enjing. Tapi tingali tetep tanggal kelas online nama dina kaping 12 Agustus. Gitunya janten ulah langsung kana WA, sok we lebetkeun heula dina SPI tapi tingali tanggalna tanggal 12 Agustus tahun 2020 hiji. Gitu pengintennya semantawis masa kitu heula kade utamina tina pembelajaran dinten ayeuna hidup kudu tiasa ngabentenkeun sareng sakitu heula pamugi aya manfaatna hatur nuhun kana peratosanana. Pami misalkeun aya patarosan tiasa dina kolom chat dina SPI atanapi langsung bae kana WA. Hatur nuhun hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.